Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Nenden Nusalama di kelas 11 IPS hiji. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sangkan dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat dina ieu acara sim kuring bade ngadugikeun cara nyegah virus COVID-19. Urang sadayana kedah ngajagi pisan kebersihan sangkan ditebihkeun tina virus COVID-19. Panyakit virus COVID-19 teh mangrupikeun panyakit tepa anu disebabkeun ku virus anu nembe kapanggih. Virus ieu ti kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Kaseueuran jalma anu keuna ku COVID-19 bakal ngalaman gejala anu hampang tepikeun ka sedeng sareng bakal pulih tanpa perawatan khusus. Virus anu nyebabkeun COVID-19 umumna tina ciduh anu disebabkeun dina nalika jalma anu katepaan, batuk, bersin atanapi gembur. Bisa oge dina barang anu tos kacaba ku jalmi anu katular ku COVID-19. Pikeun nyegah panyebaran COVID-19 nyaeta: hiji, kudu ngawasuh leungeun secara teratur anggo sabun atawa sanitizer. Kadua, jauh ti jalma-jalma anu batuk atanapi bersin. Katilu, ngangge masker upami larangan fisik teu mungkin. Kaopat, nalika batuk atanapi bersin tutupan ngangge tisu atanapi kupanangan. Kalima, entong angkat ti bumi upami anjeun ngarasa sehat. Kagenep, upami kaserang batuk atanapi eungap kedah langsung ngilari bantosan medis. Sakitu wae anu dicekapkeun sareng anu dipike hatur, mugi urang sadayana tiasa ngajagi awak urang tina virus COVID-19. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.